Geus mulai syuting ya, syuting hudang syuting. Wih, kalau sare deui hudang. Telepok, nah gitu. Ayo mulai ya, yuk 1 2 3. Indonesia ayeuna terkena pandemi nyaeta penyakit corona. Urang kena dampakna, dagang tak bisa seperti biasana, sepi ayeuna nama. Urang sok kaluman sabab eueuh nu daratang, tapi mungkin ieu ujian keur urang meh disabarkeun tina sagala cobaan. Tapi urang sok kaluman naonnya urang kudu dipigawe. Kadang urang cicing di WC tah saking kalumana tapi urang kudu kuat urang bisa. Mudah-mudahan corona cepet init lah di Indonesia, geus bosen saking kalumana oge. Urang sok ulin jeung ucing ke ti iraha urang sok resep jeung ucingnya kenae lah daripada orang kejiga ucing garong. Toran ge ku urang ditangkep, termos oge ku urang tah ditangkep. Pokona mah dipidoaina nama tong serius teuing lah pokona namanya. Tong serius teuing pokona nama. Tapi urang sok jaga kebersihannya. Kebersihan teh nyaeta sebagian dari iman. Jadi urang kudu bersih, sagala bersih meh geunah. Sadar atuh Haris maneh teh. Ya Allah, sing kuat, sing sabar urang tina sagala cobaan dan ujian ieu, terutama ujian anu hiji ieu. Halo sayang. Sayang. Burukeun geura balik. Di bangga segala beak. Tah ujian tina eta. Ya Allah, sing kuatkeun hate urang, sing disabarkeun dina cobaan ieu. Geura ini atuh sia teh corona, geura ini. Ame usaha urang lancar, dagang urang rame deui. Pan ari rame mah meureun kompor teh bakal disada wae. Cetrek hurung. Tapi urang teu putus asa. Urang selalu berusaha tegar menghadapi ieu. Sok sanajan di dieu urang sok kaluman. Roti oge ku urang rek di dahar teu jadi ke tengah. Geus nangkuban hudang deui wae. Tah kitu carita singkatna kahirupan urang sapopoe selama aya pandemi ieu. Mudah-mudahan ku urang doakeun corona sing eueuh di Indonesia pokona masing seperti biasa deui wae pokona nama. Mudah-mudahan pas urang hudang corona geus eueuh, Indonesia geus sembuh seperti biasana. Aduh, kompor can dipaehan poho.